dicabut teas sekali teas, dua kali teas, tilu kali teas kene bae sia tungkeun aya-aya bae ngahesekeun ka aing dipapatkeun ku nyana bahasa cuas-cuasna nu tadi teh begitu dipapatkeun diangkat Masya Allah lain kaluhur beuki ka handap sakali deui angkat make papat anu luar biasa beuki ka handap katilu kali dinyakeun kaluar getih sabulu-bulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di urang aya Prabu Kian Santang, putra daripada Prabu Siliwangi, putra daripada Prabu Kitu Satwu Kencana, putra daripada Pajajaran. Jadi ti kerajaan Pajajaran. Dek nanya kamu Haji Pendi, ai kerajaan Pajajaran letaknya di daerah mana? Bandung. Tuh kan? Tambah pasar Pajajaran. Ya Allah. Numantak ulah disangkanya na diajak ku Haji Agus, Haji Sarua pinter atuh teu. Diajak mah diajak bae. Jeung lain teu dibere nyaho. Isuk-isuk dibere nyaho lohor geus eueuh. Maghrib dibere nyaho atuh jam 12 geus eueuh. Eta ilmu bisa kitu ilmu. Lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Singkat bae mah tahun 1315 Masehi diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang. Kulantaran nyana diangkat jadi panglima, nyana neangan musuh. Di Bogor sahanu jago, di Jawa Barat sahanu jago, di luar Jawa Barat sahanu jago. Bebejalah kabapana Prabu Siliwangi, abah, kula diangkat jadi jelema sebagai panglima perang. Asana datang ka saat ieu can nyaho ka getih kula. Hayang nyaho ka getih kula tunjukkeun bejakeun saha nu panggagahna khususna di Jawa Barat umumna mah di Indonesia atau di dunia. Eta bapana teu bisa ngajawab, teu bisa ngajawab. Cak bapana eueuh deui nu panggagah mah nu mantak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna. Eueuh deui. Perang jeung saha bage moal anu mahi ka anjeun mah. Keur ngobrol kitu jol aya aki-aki. Cak aki-aki teh ulah kitu sebab dunia lain Indonesia doang. Kerajaan lain di Indonesia hungkul. Besi hayang nyaho nu gagasat ieu panggagahna sadunya eta ayana di Mekah. Ngaranna saha ki? Ngaranna Sayyidina Ali. Barang geus gabejaan kitu les eueuh aki-aki. Nyana terus bae neangan jalan ke Mekah yang gapanggih jeung Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali teh kapan geus maot jauh. Iyalah kehebatan Sayyidina Ali karramallahu wajhah di alam barzah nyana mah bisa muncul nyana neangan jalan kumaha carana hayang ka Mekah dipapatkeun ilmuna eta mah sarua ilmu eta mah sebab nyana can Islam jeung ilmu du dicekel ku Haji Pendi. Nah eta babacaan ge boro-boro urang jin ge teu ngartieun. Eta hebat Haji Pendi. Nu mantek nyana kukula dianggap bisa bahasa eta
bahasa jinnya naga termasuk min jumlatihi. Akhirnya dibaca babacaan eta langsung sehiber datanglah kajidah. Begitu datang kajidah luak-liuk tanyain eueuh. Begitu tanyain eueuh ka saha ieu sinanya katinggali di kajauhan aya aki-aki diudag kunyana barang diudag beneran kapanggih jeung aki-aki tadi ditanya mirip-mirip jeung anu harita aya di kerajaan aki-aki teh asa siga kieu lah lamun kurang di dalam meureun siga si eta bae aki-aki teh ngana itu mah gagah ieu mah wallahu alam tah barang nanya aki ari ieu nagara naon Jidah Jidah ke Mekah deket Oke, cak aki emang aya naon kulah yang kapanggih jeung ngaran Sidina Ali bejana pangjagona bener ceknya ada. Bisa mun hayang kapanggih lain bisa deui hayu dianter. Nah, lamun aki daek dianter ulah bunga luar biasa. Ya anter. Hayu dianter lempang sekitar 50 meter cek si aki. Aduh, hampura jang. Tungked aki tadi tuh diurut ngobrol orang tinggalin coba pang mawakeun ka dieu pang mawakeun cepet lompat langsung aya tungkedna di dinya cabut dicabut teas sakali teas dua kali teas tilu kali teas keneh bae sia tungked aya bae ngahesekeun ka aing dipapatkeun ku nyana bahasa cuas-cuasna nu tadi teh begitu dipapatkeun diangkat Masya Allah lain kaluhur beki kahandap sekali deui angkat make papat anu luar biasa beki kahandap katilu kali dinyakeun kaluar getih sabulu-bulu tidinya nyana ngahulang si aki datang deui jang aya tungkedna aya atuh lain diangkat beuh ki horeng ieu mah tungked meureun jadi ka jero teu bisa kaangkat ya baki teu bisa kaangkat coba ku aki bismillahirrahmanirrahim diangkat jababari Masya Allah cekian santang babacaanna kok aneh babacaanna kok aneh cek aki-aki ente boga kesulitan naon bae bacaan bismillahirrahmanirrahim lawang hese dibukana sok bacaan bismillahirrahmanirrahim mantap kaji pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah ngencengan horegan bismillah ge lain sa bismillah nah lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun DPR ge bisaeun maca bismillah atuh pan wallahu alam ka ditu nama ya pemerintah gak idik ceramah maca bismillah heula ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna ka mana coba ih pemerintah sia mah jahe dasar pikiranna ka jahe mah waduh dasar pamajikan keur maot geus maot ingetna ka dinya bae nya berarti bener ya mah tadi di mobil ge cenah kira-kira di Cikarang aya aya mah aya sanu daekeun ya Allah ya Rabb. Nah bacaan bismillah akhirnya nanyakeun manehna ki baca bismillah eta aya syarat henteu lamun hayang manjur aya syaratna kumaha syaratna kudu maca 2 kalimat syahadat nah engke bae heula kita mah urusan maca 2 kalimat syahadat penting kula kapanggih heula jeung Sidina Ali hayu hayu kapanggih jeung Sidina Ali mah hayu diajak ku si aki lempang di jalan aya nu nanya cek nu nanya teh Tuan Ali bunyi di mana kagetnya na ti anu lempang deui ke aya dia nu nanya Sidina Ali di mana mun bahasa urang nya bahasa Arab ti anu beki pertanyaan bae dina hatena asal ieu Sidina Ali asal ieu cakian 3 kali
jelema nya sasalaman nya nanya nya pelukan akhirnya nya nanya ka ieu kanu katilu mun kurang mah ari ieu emang saha masih ieu lah Sidina Ali masyaallah caknya atuh langsung ditangkep atuh lain bebe jati tadi ngisin-ngisin kula bae paingan eta tungked ku kula diangkat teu bisa aju ku anjeun mah bisa nah ku ari geus kajahoan bahwa kula Sidina Ali ente kan di Indonesia teh nek neangan jago nek hayang tarung henteu boro-boro tarung jeung jelema ngangkat tungked geus teu kuat tah jelema arif wali Allah kekasih Allah teh kudu gelut dek dakwah teh ngarupa bae henteu kudu wah saudara atuh ieu mah ieu tadi pendi mun dakwah lain ngalobaan Islam lain ngalobaan lain lain yakin ngalobaan lain bahkan anak nage arindit ayolah akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi bil ahwal bil af'al karak bil aqwal Masya Allah karim kos gitulah akhirnya dipeluk sangat jadi peluk kula menta jampe nu tadi cek Sayyidina Ali bisa dibikin jampe nu tadi asal maca 2 kalimat syahadat ayeuna kaula dek baca 2 kalimat syahadat sok dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah beres langsung berangkat ke Indonesia hibar teu bisa lantaran babacaan nu tadi makan babacaan Hindu kuari makan geus Islam kunyada dibaca babacaan anu tadi teu manjur akhirnya maca bismillahirrahmanirrahim rada hampang tapi can bisa hibar rada hampang coba Bang Haji bismillah coba kikituan coba baca sekali baca 2 kali 3 kali dibere cara ku Sidina Ali hei anjeun teh ayeuna geus Islam deki berka Indonesia moal bisa make bahasa jeung wirid anu sok dipake ku anjeun bacalah bismillah jeung bacalah ieu wali bejakeun anu ieu nama bismillah na baca 9 kali ulah napas tambahan baca ieu beureum sok berangkat dibaca sesuai jeung perintah Sidina Ali datanglah ke Bogor tidinya menghadap ke bapakna bebeja bahwa kaula selama ieu teh aya nang tangan Sidina Ali nu gagah teh ternyata lain sembarangan horeng gagah teh gagah zahiran wa batinan kula geus asup Islam bendulah Prabu Siliwangi akhirna indit Prabu Siliwangi geus indit tetep bae anjeunna kan diangkat jadi panglima terus dakwahnya terus ngajakan Islam ngan harita aya jelema nu ngomong Prabu ari anu Islam mah biasana sok disundatan nah cek badan kula ge inget kula ge harita ku Sidina Ali disundatan cek nya maka wari ente nu paheula disundatan mangga disundatan ku nya disundatan kabeh henteu disesakeun jang pamajikanana jeung tunggul-tunggulna beak kabeh didinya lah langsung ngagoler bae lah atuh kabeh beak maka pas di daerah anu disundatan paeh teh eta teh lemburna ngaranna Islam Salam Islam Salam nah atawa Islam Nunggal nu kabelah dieuna dibahasakeun ku urang Garut mas Salam Nunggal tadi nama Islam Nunggal kulantaran rada hese dilempengkeun Salam Nunggal tidinya Sidina Ali ke Mekah deui hayang kapagih jeung Sidina Ali lantaran nu disundatan paeh bebeja nyana Tuan Ali hampura kula di ditu nyundatan kok kula mah teu paeh ai itu mah paeh kumaha cara nyundatanna dibeakeun kabeh atuh deuleuh deuleuh nu maneh beak henteu atuh ulah kabeh maka dibere cara nyundatan ku Sidina Ali netalah seperti pengkong-pengkong nu bara heula
akhirnya langsung berdeka Indonesia kujara di Sundatan simpreng. Nah inilah sejarah Nyundatan di samping eta Prabu Siliwangi kaditu deui guguru Nyundatan oge guguru keislaman untuk keyakinan supaya mantap deui nyana di ditu diganti ngaranna nu tadina Prabu Kian Santang diganti ku Srina Ali menjadi Sunan Rahmat baliklah ke Indonesia. Begitu balik ke Indonesia manehanana terus dakwah Nyundatan terus manehanana bebejak ka bapana Prabu Siliwangi diajak Islam tetap tedaek sekali, dua kali, tilu kali ketika Sunan Rahmat keluar dakwah Prabu Siliwangi manehanana dengan bahasa manehanana meminta kakaruhuna supaya kerajaan dirobah menjadi hutan. Maka seketika etalah ku embung-embungna asup Islam Raja Pajajaran dirubah sakicep menjadi hutan. Konon anu kuari terkenal hutan tersebut adalah nu aya di Bogor ngaranna naon karang Haji Pendi nu di Bogor teh nu sok kaditu kadaritu jelema leuweung teh leuweung naon lain yaya na tuh sebut naon. Nah, wah ya, lu di Bogor, nusuk rame. Masya Allah, tadi kanya jasanya. Nah, ayo jauh di bejaan. Etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya balik Sunan Rahmat ka kerajaan berubah, sengaja berubah menjadi hutan. Nyana mohon ka Gusti Allah supaya bapakna muncul barang muncul berubah menjadi maung. Nah iyalah nyana dumadeheus ka Gusti Allah ya Rabb ieu teh maung lain sa maung-maung na ieu teh abah kula coba supaya bisakeun ngomong ku Gusti Allah maung dibisakeun ngomong. Akhirna walaupun wujudna wujud maung diajakan ku Kian Santang nunggus berubah menjadi Sunan Rahmat supaya maca dua kalimah syahadat. Tidinya nyana tetap godeg diudag ditepak ku Sunan Rahmat lompat begitu lompat terus diudag lompat dah ke Garut ka Guha Sancang. Maka cicinglah didinya lantaran aya alamat cek alamatna ulah diudagkeun antep anjeun bapak-bapak di mana-mana anjeun hayang kapanggih jeung bapak coba anjeun datang jeung keturunan anjeun datanglah ke Sancang. Maka kuari masih sangar keneh mun hayang kapanggih jeung mau datang ke Garut ka Guha Sancang atau leuweung Sancang ngan ai hese-hese teuing mah atuh jasi eta ge rupana kadang maung ieu kadang-kadang maung nya ge sarua bae. Nah ieu mah maung tutul beureunya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirna baliklah Sunan Rahmat ka Pajajaran nu geus berubah menjadi leuweung nyana nyokot taneuna. Saenggeusna nyokot taneuh dipuatkeun ke peti sekitar segede kieu petina ye dibawa ku nyana hasil istikharah manehanana ieu peti nu geus aya taneuhan bakal jadi ciri di mana peti ieu godeg teh oyag-oyagan robah berarti kula cicing didinya tafakur sampai maot. Dibawalah ke Gunung Tasikmalaya ditenden didinya selama 1 minggu terobah tegodeg. Dibawa deui ke Gunung Cirebon, Gunung Ciremai, dibawa ditenden deui di hareup nyana bertafakur ka Gusti Allah saminggu cicing bae terobah tegodeg. Dibawalah ke Gunung Suci Garut ditenden kakarak sapeting doang ieu geus godeg. Nah berarti kaula kudu cicing di dieu dirobah godeg teh menjadi godog. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terus banehanana tafakur, terus banehanana mujahadah di gunung eta. Lain berarti can jadi wali Allah
untuk terus naikkeun makomnyana, naikkeun pangkatnyana jeung embung balik deui ka Pajajaran, kerajaan-kerajaan diserahkeun kabeh ka ahli waris anu sejenna, manehanana mah hirup menyendiri, tafakkur eueuh nu nyaho, mujahadah, riyadhah terus di gunung suci datang ka maut. Gitulah para jamaah muslimin wal muslimat, cerita asal usul tentang nyundatan. Berkeliaranlah akhirnya guru-guru anu bisa nyundatan asli dari Sunan Rahmat, terus ke Karawang, terus ke Cikarang, terus ke Tangerang, terus ke Serang, terus ke mana-mana. Baheula mah di Sundatan sekaligus aya babacaan khusus di Sunan Rahmat ti dituna ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka mautlah anjeunna di luhur gunung suci Godog, mutatadina Godeg, kemudian aslina nyana ngaran Prabu Kian Santang, dirobah diganti ku Sayyidina Ali menjadi Sunan Rahmat Suci Godog, berarti keturunan Pajajaran. Nah iyalah anu terus dakwah. Alhamdulillah Jawa Barat khususna umumna nyebrang terus ke Lampung, terus ke Kalimantan. Iyalah Sunan Rahmat Suci nunyana mengakhiri hirupna sorangan di luhur gunung. Mantak besi aya di Cikarang kuari anu haju hirup sorangan eta ge buat teuing ulah sok suuzon meureun nya eta ge termasuk aya tetesan gede hutang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lantaran baturku lagi kadang-kadang nu ieu nyorangan kadang-kadang ditanya ge teu daek nembalan. Atuh horenganan teu jauh urusanana seperti itu tadi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah sesuai jeung naon gitu garana hajat ieu sesuai jeung maksud Haji Rusli nyundatan silsilah nyundatan seperti tadi. Insyaallah simkuring malam ieu istirahat, kemudian isuk menuju Garut ziarah ka Raden Rahmat, diangkat menjadi gitu Prabuna dileungitkeun sebab eta mah kehinduan baheula, maka dijadikan adalah ngarana Sunan. Sunan eta asli nama cek Sunan Ampel adalah sungsuhunan. Sungsuhunan eta pangluhurna mun di bangunan. Geus lamun aya seorang wali kahiji kadua katilu geus jadi mursyid maka disebutlah Sunan. Kuari ge loba ye di Cikarang Sunan. Loba alhamdulillah gua lagi ngadenge Karawang, Cikarang geus loba Sunan ye. Masyaallah karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta mah kudu hubunganana jeung nu gendut eta di dieu sakara Sanen. Sunan Sanen. Sebab nyana di ditu aya kali jodoh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ila para aulia Allah. Lamun wali sanga geus jelas Cirebon, kemudian Banten aya hiji nu mencil di dieu, ieu adalah Sunan kitu Raden Rahmat anu nyana diangkat jadi panglima 13-15, kemudian 1350 manehanana naik ke gunung. Lamun 15-13 datang ke 15-50 seberapa tahun eta? Berapa tahun? 77 tahun nyana naik ke gunung. 7 tahun di luhur gunung wafat. Insyaallah sekilas di sejarah kewalian aya lamun dicaritakeun kitu guru-guruna kabeh terterang ngaran-ngaran. Keluargana terterang ngaran-ngaran. Nyana di Pajajaran kamayana kalima, kemudian anak-anakna Prabu Siliwangi kabeh terterang dan lain-lain sebagainya. Aya
selembaran-selembaran di kitab-kitab anu teu bisa dijual belikeun ieu mah nyaritakeun sejarah tentang asal usul nyundatan. Besi Bang Haji Pendi hayang disundatan kedua kali insyaallah di dieu besi aya rangda umurna kira-kira 35 tahun bikin ka Haji Mamin. Tapi lamun aya nu 80 ka manehna. Sakitulah ala kadar tisim kuring. Nah, maka terakhir kitu hapunten dina samudaya kalepatan sareng kakira-kirana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma hasil maqasidana bil khair, hasil maqasidana wa muradana bil khair. Allahumma hasil maqasidana wa muradana wa muradal muslimin wa murad sahibil hajat bil khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bissawab.